gotong royong. Mun aya masyarakat ngiringan gotong royong. Mun aya masyarakat keur ngadegeun masjid, ngiringan ngadegeun masjid. Mun aya masyarakat keur bebersih, ngiringan bebersih. Mun aya masyarakat nu keur pasean, ngiringan Pak Aisyah. Ngiringan manteu. Ngiringan manteu. Tok aya. Sok naon sih? Karena lawannya maksudnya. Jadi urang nu era nama mana teh? Mana ngomong we tuh ayo kada ieu we ngobelaan pasedak-sedak. Eta emas euy. Eta emas maneh mah. Emasna loba. Atuh. Tuh. Masih nonton. Temenan di toilet gitu teh. Hah? Temenan di toilet. Cicina loba. Udah eta nama kemerak. Bajuna make lain. Baju merak. Ingat kamu baju merak deh. So. Lagu naon nanti mau naon naik lagu naon? Hah? Cici tolong we kan atap. Cici ngomong cici. Bilang tuh erau. Saham nanti. Ya. Mau hajat wae 40.000 beraku ari kubu marah ini udah kudu sikap mohon udahan akan rupanya kubu tuh terus Pak Kubu dah mau kieu alhamdulillah bisa dibungkus namun dibungkus biasanya sok salah itu mah jam hampura sekdes surat ke sekdes lain kita nah kieu bapak nya itu sami hitanan Gusman hutang carek hoyong tumpak kuda eta Arya Surya Saryo naon alhamdulillah Gusti Agung sing kagentosan bapaknya sing kagentosan alhamdulillah simpan dirinya kurasa teh naon kana dieu ni rajin ka dieu teh aya ieu naon aya pamerintah pang ieu ke cenah pengumuman naon ieu cenah para bacakeun heula parantos ka icalan hiji lelepen atanapi cincin anu abotna kirang langkung 3 gram setengah bojona meureun 3 itu kan 8 gram setengah nu lagragna di payunan panggung sabuduran panggung mobil menakan eta cincin supados pios cenah tong diuwihkeun margi eta lelepen didamalna tina siki salah Ana sini jorok kariu. Aku kesan untuk kabita tuh 8 gram setengah. Sok ya, saya kan ya semua kami warga saya ngerasa profesional aya hiji lagu di Bapak Haji Darso atau Nabi Aki Harji. Pak Kubu menang di hana Pak Kubu. Hah? Pak Kubu kenging joget teh. Pak Kubu. Pak Kubu juga joget itu Pak Kubu. Di dia di payung di dia. Hah? Oh dia mesti katincakan ya. Atau pilih Pak Kubu bade. Siapa yang kayak ibu? Nah, dari mana itu? Karunya Pak Kubu itu masih fokus. Atuh geus tong dia ngomong wae. Ayo, tambahin lagi. Nyanyi heula. Nyanyi heula. Ya. Harus ya kayaknya.
Cek kurang teh. Doma teh di mandian cek mana teh? Kukuring gitu. Oh gitu. Oke ya. Ah tampil kayak oh nyawa. Naon? Kukuring. Gitu. Siap. Siap. Doma teh. Doma teh di mandian. Kukuring. Doma teh di parapa. Kukuring. Doma teh di kandang. Kukuring. Lila jadi. Kukuring sih teh. Oh, kukuring mana males kukuring gitu nya. Oh. Domba teh di mandian. Kukuring. Domba teh di paraban. Kukuring. Domba teh di kandangan. Kukuring. Lila jadi. Kukuring sih teh. Domba we. Dombana di mana emang? Nya meuli sih teh geus kudu nanyakeun di mana meulina. Geus mana mah kukuring. Itu meni belak pisan. Oh, kukuring. Domba teh di mandian. Kukuring. Domba teh di paraban. Kukuring. Domba teh di kandangan. Kukuring. Lila jadi reuni. Ai dombana mau nang mulut di mana eta? Ya ilaha illallah. Kita nanyakeun meulina belagu. Kukuring we. Domba teh di mandian. Domba teh di paraban. Domba teh di kandangan. Lila jadi reuni. Aduh eta kana ai paratna naonnya? Kukuring belagu. Masih kumaha? Domba teh reuneuh. Kusaha? Kukuring. Empek. Jadi wih karena apa? Heeh. Lain gitu, Stefani napis tiga lain gitu, Stef. Bae dah. Eta mah jeung si Anton. Jeung maneh mah moal katidur. Maneh sih nyanyi naso. Bener? Oh. Empek. Domba teh mandian. Kukuring. Domba teh di kandangan. Domba teh di paduan. Domba teh di cukuran. Kieu tah. Oh, domba teh gitu. Domba na geus bureut.